Abi Kang Butet. Akang, biasa we atuh sareng rerencangan Abi mah. kalau salah kididinya, nu menakan beton. Nuhun ieu teh cara oge abi neng Ucut anu ieu teh erek ngawadul heula nya neng teh hampura Kang ka jero heula nya sakedap mah. Oh nya sok atuhnya nengnya. Aduh. Taruhnya neng Ucut milih ieu isi Ucut. Kumaha butak? Mumpung eueuh salaki aing sok euy nama orang brolkeun kumaha yang sabenerna kahirupan maneh teh. Butak bisi naon teh kesalaki maneh. Bisi nyumput kumaha moal tuluy ka jero. Soalnya kan ieu masalah rumah tangga kaing beureun. Moal Hancur kieu arera meureun kumaha atuh? Aing nu tanggung jawabna neng Cut sok. Ame asugan we aya solusina. Emang salaki maneh gawe naon butak? Gitu salaki aing kadang hees, Oh. kadang macul gitu we lah. Tapi auto salaki maneh jangan badag euy kasep. Ngampe da eta hungkul sok semurada kos orai saja. Tah kitu hungkul neng Cut. Nya carana aing hayang juru ngubaran kalau di salaki. Ieu lamun erek, tapi jangan teh rada hese. Ka mana butak? Ku butat diajaknya. Ayo tapi Tatama. tapi teu boga ujug amplop ngubaringu gitu. Eta mah saridona ngan aya tatama kasih mbah di ditu. Oh, Kak, Mbak Dukun maksudnya. Ayo atuh. Ame aya kahirupan teh meh bisa menang lalaki atuh lakat bubulu Heuh, sukeun. ya Allah cara teh awak teh mah poe ngari gitu. Awak teh Allah sar di kumaha hayu wae. Murid ayeuna urang ini. Hayu wae. Ayeuna urang ini. Hayu atuh. Ini wae. Masalah gimana bocah? Lah antepkeun we salaki Mau mah. bebeja heula. Moal, Oh, da ieu hayu mah atuh. rahasia urang Hayu atuh, hayu. kapangi kahirupan. Heuh, hayu suka dunya asal kita ulah beleger wae geus teh pangli itil nu anyar kieu deui nya. Hayu atuh.